bencana. Fitnah di mana-mana. Tapi kalau tiket bencana alam. Leutik kumaha jadi loba nu korban. Kalau tiket bisa diobaran ku duit. Bencana alam kayak gitu. Anu leuwih rujat mata bencana akhlak. Naon piubareunana sa? Kemana umat hari ya? Negara nepi ka kieu teh wayana bencana akhlak. Sabab pangeran moal pati-pati turunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun barale hirupna. Nu mata kurang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina. Sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak. Meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh. Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan. Nah, sieun ku pocong lain. Sieun ku jurig lain. Sieun naon? Sieun teu dahar, sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah, sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta, yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sangarupacara. Duit rakyat, duit negara dileg-leg. Kata leungesan kaituna